Bah, Yuh, mani karungan rawa. entog. Mantog. Nah, mana tadi kasar mani ngajak teh mantog biasa nage balik. Aya naon masalah naon jeung abah mani kasar-kasar gitu mani ngajak mantog. Lain ngajak mantog, karungan entog. Dibawa ka lemur. Oh, atuh aing maneh teh. Sing bener atuh ngomong teh aing maneh mah. Sok rea ieu teu jelas wae maneh mah. Heeh keun atuh ku abah rek diteangan heula. Aing mah. Itu dibawa ka lemur. Rariweuh aya si Amu teh euy. Rek aya ieu cenah aya nu meuli. Alhamdulillah atuh entog teh geus rek aya nu meuli. Ti kamari urang teh ngadadagoek nu meuli. Hararese ayeuna mah geus ngadagoan tuh. Hayang ieu cenah hayang non teh belum entog. Tah lencok jang rek ngalencok di mana tuh sok nyanyahoanan we. La ilaha illallah. Kalau mau lencog, kita ngarungan entog, dibawa ka lemur tuh nu ek meulina teh geus ngadagoan. Diomean kunaon make rek diomean. Ieu teh pan hade keneh make rek diomean maneh teh nyanyahoanan. Astagfirullah. Bukan terek ngalencok bieu mah. Lain iya lencog, ieu lain nanyakan lencog. Karungan entog dia teh. Arek dibawa ka lemur. Itu ngadagoan geus eta di lemur nu meuli. Hamur naon maneh teh make rek diomean hamurnya. Naon maneh teh kas nu apal. Hamur naon ada biasa kieu lencok mah teu rea ka hamur. Pake di mana tuh maneh teh make rek diomean. Entong-tong diomean ya mah. Jeung betulna Ieu lain nanyakan lencog. Entog dibawa ka lemur. Itu tuh geus ngadagoan nu ek meuli. make rek make tali di mana rek make tali cuma diomean aing teu kaharti maneh rek make tali kumaha mode anyar aya make mode anyar tali di talian ti bala manana ieu sok nyanyahoanan ai maneh. La ilaha illallah. Nya saha ieu teh lain nanyakeun lencog. Tuh urang mah titah karungan entog, gurukeun entog. Nira ruda teh harare sabung saliwang. Ieu mah balik. Hariwang cenah euy teh di talian mah ieu teh. Jadi ieu teh cenah rek diomean cek manehna teh hamur cenah rek di talian teh di talian mah hariwang ke aing teu kaharti si Amu kumaha ieu teh. Make kudu ngomean lencog bada eueuh kendala cek urang. Biasa we kieu aman dipakena oge make rek diomean deui cenah nya. Sok selang-seling si Amu mukas anu sok make wae ah. Ribut kudu ngomean lencog cenah kudu di talian ame teu hamur. Teu hararayang teh mikiranana sok lieur jeung si Amu mah. Rada pasalia wae kitu ngomongna teu ieu teu jelas. Teu pararuguh pokona mah jojor rek ngomean lencog. Lieur ah.